bakso ah. Berang-berang kieu. Ya kitu nya. Assalamualaikum. Salam. Cek. Ceu Oon. Naon ka dieu? Nah, icalan bakso. Nya atuh. Kapan icalan pecel aja teh? Pecel mantos ku itu ku pagawe ganti. Ya udahlah aku mah pengen bakso aja lah pokoknya mah terserah. Bener ya teh. Abi mah pelanggan Ceoon anu setia. Lah, adul. Bener ya teh, Mali? Mohon atuh Abi mah teu percaya pisan Ceoon abdi atuh. Nanti jadi awas. Diladaan mah? Diladaan saalit. Sabaraya? 15.000. Hah? Kumaha Cak? 15.000 saporsina. 15.000 nya. Mahal 15.000. Padahal atuh ari mana we teh 20.000. Terus dipasihan murah kukuring khususon jang oce epo. Yeuh, Ceu, yeuh nya. Upami ece ngecal baso 20.000. Panginten ece teh tere beunghar. Panginten ojo ote, yo, ojo teh panginten tereh ka haji. Eta mah tos pangmirahna khususon. Emang hargana sakitu, kumaha tuh? Ah, mahal-mahal teuing biji teh payu. Da abi mah hoyong anu 20.000. Ih, ieu mah geus pangmurahna khususon. Abi mau meser, mau janten meser. Abi pada milarian baso anu 20.000. Kumaha sih yang dipanggieunkeun? Eta mah da selepat Ceoon, nah eta pangaosna 15.000. Da abi mah hoyong lagi anu 20.000. Tosnya Ceoon teh janten abi bade ka ditu we milarian. Astagfirullahaladzim, baru kudu dileot pada baca jamaah eta unggah-unggah jajan teh teu jadi we hayonya aing mah pusingna rudet. Ari basa eta mah panyakit epa. Dasar.